mah urusna nincakana bulan Mulud damaikan Mulud dan nincakana bulan Rajab rami nih kerajaban. Timbul pertanyaan, sakabe umat Islam nincakana bulan Rajab rajaban nincakana bulan Mulud dan ibu bapak jawabannya teh henteu sabab cek jama-jama kurang kota nu ahli narar itu umat Islam ayeuna nu aya di Indonesia hanya 80%. Nah make balelol itu oh seprit paingan atuh. Waduh. Anu 80% deh ibu bapak dibagi-bagi aya nu ngaku agama Islam rajaban osok Mulud dan osok pada urang. Abdi Allah mudah-mudahan di kampung ieu pada khususnya ngalaksanakeun rajaban jeung Mulud dan langgeng ila yaumil kiamah amin. Amin. Aya ibu nu ngaku agama Islam Mulud dan beuki rajaban tara kaliwat ngan koretna ka bina-bina Islam. Aya deui nu ngaku agama Islam anti kana rajaban embungeun kana Mulud dan ngan kana berkatna pangbeukina sebel ta ieu dirudak. Jeung aya sepanduk. Ibu juga kawin Jeger Esepanu dengan memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tingkatkan keimanan ketakwaan terhadap Allah. Eta Pak lamun ku bahasa Indonesia. Lamun ku bahasa Sunda ku ayeuna mieuling kana waktos Isra Mi'raj Kangjeng Rasul yuk urang tingkatkeun satu mahabbah ka Rasul, kadua ningkatkeun keimanan ketakwaan ka Allah. Urang taluntik ibu bapak memperingati asal kata daripada ingat meeling asal kata daripada eling. Aku ingat jeung eling Pak cek santri pa jauh-jauh. Sakur eling mah tangtu ingat tapi teu sakur ingat eling. Dalu bajelema nu ingat tapi teu eling. Contoh bapak gini ka sawah macul gorowok ada nohar ingat waktu melaksanakan sholat zuhur ngan ku sabab hanca lega keneh ngaduluk macul nepikeun ka asar. Gorowok kadang asar ingat waktu melaksanakan sholat asar ngan sabab hanca lega keneh ngaduluk macul nepikeun ka maghrib. Gorowok kadang maghrib ingat waktu melaksanakan sholat maghrib ngan ku sabab cuaca canggulan hanca lega keneh ngaduluk macul nepikeun ka isya. Tanu kitu teh ingat mah tapi teu eling. Ku ayana memperingati sareng eling karena peristiwa akbar Isra Mi'raj Kangjeng Rasul yang saya akan bahas terlebih dahulu. Mari kita tingkatkan mahabbah terhadap Rasul. Naon sababna Bapak Ibu punten ngaku mikahabah mah gampang. Tong hargain urang geus kolot tanya budak leutik nyai mikahabah ka Rasul sebut jawabna mikahabah. Ujang mikahabah ka Rasul bedas jawabna mikahabah. Belum tentu pengakuan mikahabah tersebut mata ngajadikeun hiji jaminan untuk mendapatkan syafaat dari yaumul kiamah. Sabab ngaku mikahabah mah gampang. Kudu kumaha atuh carana sangkan urang tiasa ningkatkeun mahabbah ka Kangjeng Rasul sareng tiasa ningkatkeun keimanan katakan ka Allah. Ibu bapak, jawabanana cek ulama wajib kita mengintrospeksi ngukur kakujuna lipat diri. Di mana jelema tiasa ngaintrospeksi ngukur kakujuna lipat diri. Sok torjo tina hatena ningkatkeun keimanan katakuan ka Allah, ningkatkeun mahabbah ka Kangjeng Rasul. Ngan lamun aya jalma tarada introspeksi ngukur kakujuna lipat diri. Sok torjo tina hatena adi gung ngeudirung ane prakeut tak adi gung ngelur ka ilmu adi teh jebar opak asa impang ing ngaranna. Ulama mengatakan al-aqwar fi baladil umya sultan. Punten pihartosna punten ya punten pihartosna. Oh, itu kodeng garuk-garuk terus ya. Sabab teu make panggung. Punten pihartosna punten Pak Bu punten. Lamun aya jalmi nu ningali sapali payunan jalma nu lolong sok asa jadi jikeun. Cek jalma nu ningali sapali kanu lolong-long tong harganing hiji lawan hiji 1000 aing moal ngejatnya heuh teu heuh cukuran. Asongkeun kanu beuntak dua anak nahanana. Tuh di pamoda punten pamoda di kampung abdi ceuli katuh ditinik 17 siki. Ceuli kenca 14 irung ditenok nepikeun ka beak panitih nina tina kutang. Make calana we pisturna gegarawakan aing panggagana silahkan Kang. Itu sebelum mengintrospeksi ngukur kakujuna lipat diri. Jauh teh ka kota cek pemuda urang kampung kedas. Gani loba pamuda orang kota ge nu ditinik teh ngan pedah orang kota mah ditinikna kumas aing mah ku kawat modal ibu geuning rek ka pasar nya meweh ka pasar angkat heula ka kamar dangdan tar kurang ti 3 jam nya grup nya ngigir bari ngaca cek aing panggeurisna silakan. Jadi ke ka kota cek edas geuning loba nu garulis teh nanaonan kan. Model abdi lah di kampung di mun di rorompok asa we pengakangna kan. Da boga barudak lah nu pantara kieu nu diajar bajabar tajabar kop jabar kop bata kok gitu kan. Ampikeun kanu kieu ampun palon tobat ka pangeran teu aya naonan kanggo. Apaan cenah tuman Rajab jeung Mulud tuman si tuman da bahasa Sunda mah pangesesena bahasa.
atau gunawan ceramah teu bahasa Indonesia da ngarti rek ngamulek karena bahasa Sunda sok por leungit di ieu teh urang Sunda kan abdi mah kantos ngaos ka Jakarta dueum ceramah bahasa Sunda urang sabab penceramah urang Jakarta ge lamun dionang ka Cikalong sok bahasa Indonesia mata kain balas dendam ada kang atuh bahasa Indonesia makan adahan cuma satu makan Bapak Presiden yang terhormat silakan makan kabudak angon jang makan kabudak leutik dek makan ka ucing makan tapi bahasa Sunda emam neda tuang dahar daang lorolog tidak dog negeknya tuh matak bahasa Sunda mah pun dan kudu pugu entep sedeuna malakah gedangna undak jeung musungna aya amargi basa antawacana jung nangtung Sunda tah gog nago berbet lumpat gedebluk laku seurik ngenging cerik habak dahar ngalakuy muah kudu kumaha carana aduh masa sorowokan ngajina untung da deket tadi ke kakak Ustaz mustamina sina da deket ngajina masa sorowokan jadi maaf ya Kak Kiai ngomong rada luhur jadwal teh bikin karawah teh Kang tanggal 17 laku itu kudu kumaha atuh carana aduh ya Allah nu senang ngalah duit nih dan gitu beurang mah geus diterima kudu kumaha atuh carana sangkan urang tiasa ningkatkeun mahabbah terhadap Rasul gampang mah babu tanya diri urang hirup di kampung ieu geus sabaraha puluh kali ngalaksanakeun muludan geus sabaraha puluh kali ngalaksanakeun rajaban melalui hartabana pantakuma anu geus dikorban demi mikabat Rasul tanaga pantakuma anu geus dikorbankeun demi mikabat Rasul pikiran-pikiran pantakuma anu geus dikorbankeun demi mikabat Rasul apa urang wah hari leungit nyawa apabila nyawa kita dibutuhkan Rasul tanya di ruang sadayana masalah urusan nyawa mah tong hareukeun budak mah aki-aki hayang hirup jawabna jangankan hartabana jangankan tanaga jangankan pikiran saya sebagai umat Rasul rela korbankeun nyawa apabila nyawa kita dibutuhkan Rasul itu mikah yang paling necis. Lamun ningali ke zaman baheula urang dongeng ada tadi protokolan dongeng ini. Zaman baheula ai dongeng mah di zaman baheula cok. Lamun zaman ayeuna mah dunia film dunia terbalik zaman ayeuna. Zaman baheula ai di sahabat cek sahabat Rasul, jangankan tenaga Rasul, jangankan harta Rasul, jangankan pikiran Rasul, saya siap leungit nyawa apabila nyawa kita dibutuhkan Rasul. Saharana sakit, maaf lain saya kurang diri. Aduh, sakit. Sakit rupina hidup. Sakit. Ade. Sabab cebudak sekolah the art of speak gaya dalam segi berbicara supaya mudah dimengerti oleh dijeng aki-aki. Lamun cek kisim geuring sae dihideung ting bareng hidup. Warang. Ke rumah hideung rupina awan tapi dina hiji karimangsa itu Ieu cenah di situ. dina hiji karimangsa eta saedo ka kabunina Kangjeng Rasul. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dingin. Ayo dingin. Jauh dijejuk anggang di tiang saja nyembahkeun semah pangabaktos Rasul. Upami iya karena urang ka bawa adenya. Ka aya kahoyok hayang beunghar sanes loba ontak sanes hoyong naon hoyong nikah Rasul ki kumujeng hideung yang kawin Wareg we. Wareg we. kawin ka sangit upami telepat kawin kanaran namina amina urang Arab laras nu geulis teh laras nu kasohor eta sodongkeun keur waktu harita jarang bring di deui kami dasar tukang ngeri sinetron ieu mah usum dan cer nanti kapal majikan kiai kebagian sana sedangkan ke waktu hari tak ayo dongeng oke pikir saja Aduh, nyaritakeun we. mungkin ke protokol Nyaritakeun saya we. turunkan mah itu mau jangan anu teh mah abdi mah dakang nu jauh nu deket nu mahal nu murah ngaji sajam turun bayaran balik cukup urang mah Bila ngaji mah mustami ke standar hiji hayo saya teman ngaji sajam kamari urang geuring urang nompo urang dia sedangkan keur waktu harita kelas dongeng aja di jajar Arab aya hiji istri gelis kawanti-wanti endak kabina-bina kageulisanana lamun cek urang Cikalong
alus tangtung hade laur alus angkat layar kepat gelis kuating jadi endah batik kudratna jeletet elit nangait jeletet elit nangait pamenteuk ngadaun sereuh mun leureuh mayun kadeuh wasli gula kumantuk gelis panjang teuing lah saha Aminah anu marebutkeun ka Aminah ibu bapak punten lain jelema korek-korek berwibawa terkemuka beteungna deui turunna botak turun mobil ungah mobil ditolak teu ditarima ku Aminah sedangkan Said anu sakitu hideungna bari awan hoyong nikah ka Aminah sakitu geulisna aya tiba heula na geuning anu butut hayang anu geulis teh sedangkan cek ulama fikih neangan pi pamajikaneun teh sunat kupu selang heula sunat saimbang ece nu kasep mah keur kanu geulis nu butut mah keur kanu butut maaf nu butut teh lanah pan makhluk Kang umpamana urang kadung girang ya kan urang kadung girang pamajikanana geulis irungna mancrit kaluhur hampir 2,5 meter lir ibarat bintang film India Sri Devi lah si kajol boga salaki goreng patut 3 gemolan hitut urang kedung girang teh di kacikalong katingalieun ku lalaki-lalaki goreng patut ahlakna edas tak itu bahasa Cikalong mah kuna ku geulisna karana urang mana urang kedung girang sugan itu orang Bombay geus kawin jani geus nu mana salakina oge cacak kanu kitu geus daekeun narasaan kaset keneh aing daripada salakina isukan pageto heurian siapa itu balikeun contona salakina harum jangkung kumis ngameber dadana buluan bukna galing si pijai lah Arjun Sing boga pamajikan goreng patut 3 gemolan hitut nu kasep urang kedung girang teh di Kacikalong katingalieun ku awewe goreng patut ahlakna garis ning deku dongdot seng-seong jablay WTS jerkut nojarna jukut 5.000 ditarik saha teh kuasana karanan urang kedung girang ai sudah teh urang dia ai mah geus kawin jak mingeus nu mana pamajikan anjingnya no cacak kanu kitu geus daekeun narasaan geulis keneh aing daripada pamajikanna isukan pageto heurian sak wae teu maklum bari papate kaca ka imah oh kasep pamajikan goreng patut talak entong Pak bongan saha daripada ditalak meni keneh tamahan deui aya lakum ibu balik ka imah geulis salaki goreng patut menta talak punten ibu cek Kangjeng Rasul di mana-mana aya awewe menta talak tanpa sebab menta talak ka salaki jaga di yaumul kiamah menghadap ka Gusti Allah moal akulitan dagingan roronggo wungkul dina pada erana ngan disimpulin ngahimbau ka neng urang kedung girang nu teu acan lalaku loba nu teu acan lalaku loba disimpulin ngahimbau ka neng urang kedung girang nu teu acan lalaku neangan pisalakieun teh kasep teuing entong butut teuing entong teangan pisalakieun yang sedang-sedang saja contoh nu sedang nu keur baca oge sedang kata Said cek Kangjeng Rasul punten ajengan cek guru dong cek Kangjeng Rasul ieu lamun anjeun hayang nikah karan Aminah ieu bikeun surat ti kami ka babana Said pamitan menuju ka bumi Aminah di perjalanan tong dicaritakeun sabab peuting teuing begitu dongkap ka bumi Aminah Assalamualaikum Waalaikumsalam leuwih cek raman Aminah ayeuna nih jauh di jujuk anggang di teang saja dinyembahkeun semah pangabaktos titip salam ti Kangjeng Rasul oge kuring nyangakeun ieu serat ti Kangjeng Rasul barang dibuka ku raman Aminah Mang Anu poho di teh bapana Aminah teh nya isukan ka Cikalong saurang atuh Mang Anu kawinkeun anak anjeun nu ngaran Aminah ka ieu jalmi nu mawa surat itu tutupkeun red kasai kebek edan hideung jeung ditingali Saida ditingali piwarang Rasul apa jorojo itina hatena rela ngorbankeun anak nu sakitu geulisna ditikah ku Said nu sakitu hideungna demi nikah ka Rasul tekan Rasulami cek ramana Aminah tong tariting pajarkan Aminah urang kedung girang lamun Aminah nuju tuang lesot jeung tuangeunana lamun keur nyeuseuh lesot jeung seseuheunana muru kana pangonang nu jantan ramana begitu papayun-payun saramana tungkul risi ajri isin teu wanian tunguk tengah kana jantan rama teh cek urang Cikalong mah
tumungkul hamariko jem ing pertala sarapat dening ajri aningali lami-lami gambira ngadika grum kadia macan sinarang bayah matur berapati unjuk kapihatur mama bisa ini teh jamar muda asli kang teu bisa gitu mah palsu loba emang kieu di jamar muda teh 100 kang ari abdi mah disebut jamar muda teh kieu jang ulah ganinting eta baru nak beredahan suka kan yang ulah ganinting jaga karunya menang simak kudunan ieu abdi mah disebutkeun jamar muda teh kieu Pak sababaratur kapengat abdi ngaos di Jampang di Kadupanak di nikahkeun Bener dari mereka kafe ayah ngetolak dan baik. Ngan alus semanggian ada misi kayak itu tadi. Kali itu. Kata kapamang yang nyari sebenarnya. Karena udah mameh tuman raja bah. Ngan eta we rada keses nih. Oh HP. Saat ini sekarang kan ya. Rada be pangar. Abdi teh ngaos aja ka Kadupanak di nikahkeun cek protokol teh kieu cenanya. Pencerama gaya Abdi zaman muda di Cikalong Abdi zaman muda itu Abdi langsung dapat ke pengesaa aja mar ya Abdi kan ngos Kadupanak ku protokol disebut zaman muda kumaha itu cor aja mar kieu kamari saminggu ka tukang ngaji di tatangga lemur eta ngobrol jeung lurah ngobrol jeung ustad jeung sesepuh cenah ngaji rek ngaji di eta lemur ku disebutkeun zaman muda teh bae yakeun bae mata urang mah nepikeun ka aki-aki zaman muda da kudu bogaan mata iya mah asli mah ayo bisa aing ngarang-ngarang jamar muda di Cikalong punten Kang ya hiji kudu make DP lain aing mah di DP-an mah asal geus nepi ka dieu aing mah di DP-an bisi jamar muda make DP lain ieu ring we aku terasa tengah sabul makan sedang aku kedua bisi aya jamar muda datangna geus bubar jam 12 jeung jam 12:30 lain uing lainnya ieu mata ku asli mah ieu loba jamar muda teh da ieu mah ngaran trending enak teh cara make ka jamar muda Arjuna muda Cepot muda Gatot Kaca Pandawa 5 Bima ki coe ki kakek ki kasro ngaliwat itu kan cek Aminah bari tungkul ayat malawan naon mama aminah bapak terang nyalira ngageduhan murang karimung anjeun-anjeunna geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina nu nanyaan lain jelema korek-korek bari batar ke muka beuteungna deui turunna botak turun mobil ungah mobil ditolak teu ditarima ku anjeun cenah ku bapak tapi dina mangsa ieu anjeun sangem teu sangem kudu sangem sanggup teu sanggup anjeun kudu sanggup yen anjeun kudu nikah ka ieu jelema direret ku juru panon Aminah kebek cek Aminah di ide jelema apa tunggul hidung laras mama sakali deh laras anjeun kudu nikah ka Ijami direret ngadua kalian sahih oya cek Aminah teh Gusti jeung ieu jelema eta Aminah jung nangtung asal lanjunggok nagok asa titorong bumi alam asa motor gereng kos kurang keun di huntu nih Pak mama abong di abdi kudu nikah ka Ijami nu sakitu garing patut mama gegerengan kumaha ramana Aminah boga budak ceurik cicing ari urang mah lain boga budak ceurik teh bapana komen atuh nya komen sia teh kokoh ditarik tapi dicepretan teu ka hati memang cek ulama meunang ngagebug budaknya meunang tah tapi logikana beda budak mah moal ceurik teu poe teu penting paeh atuh geus ceurik tanya hayang naon kunaon anu bingung sakit palam siang aing ditolak coba cek tapi sapada hari eta saya tele-tele ngebrungkeun ilmu panu jampe pamake ti mimiti beraja mesti tajem malela sapu angin sapu nyuk sapu pane dikebetunger saya beres cerikna cek ramah Aminah beres Aminah cerik teh nya mah atuh mama abdi kada nikah ke Ijami suket nu sakitu goreng mama Aminah ieu teh lain kahoyong mama Aminah ieu teh tugas ti Rasul ta suratna ieu teh sahabat Rasul gayan anjeun kudu nikah ka ieu sahabat Rasul saintya ibu Aminah itu parawan bari geulis nguping piwarang Rasul nu kawitna air mata jatuh lewat pipi mah lewat tarang da hese disusutan ka
irung belum disusukan nyegrup kan alhunan di jentar mana mama enawan nyangakeun beung tek-tekan ti koro-korokeun ti luhur sausap rambut jeung totomena ti handap sausap dampa jeung roromekeunana ti gigir saguricing jeung daki-dakina ti tengah saya aya ari sugan kalain parentah Rasul mama upami ceramah ti tatadina parentah Rasul tong hargani isukan paket to abdi siap tikahkeun ka ijali nu sakit kasepna sahid beuh ka hirungna deui henteu oge ibu Allahu akbar cing kira-kira di kampung Kedung Girang aya nu kitu di urang ieu eueuh punten Kang abdi boga tatangga Kang kahalangan ku 100 imam teh tatangga abdi boga anak parawan teh da geulis henteu utut henteu lamun dipeunteun mah 6,5 teh dina hiji kali mangsa tas salat isya di belah kideu aya pamuda eta pamuda make samping geus merengke make kameja karana badak tungtungna hideung baras ku digigelan make kopiah beureum assalamualaikum waalaikumsalam nggih jang di mana jang abdi ti pari kieu aya naon ka hiji sedia silaturahmi kadua dume kudume bapa dideung ngagaduhan urang kali istri cek cohagna mah abdi narosan ditarima syukur atau ditarima tongjakan awon eta mah inungna keur masak ostud di dapur noom ieu teh budak teh jiga nu sok rewuk ada teh jiga nu bisa ngajina jang mamah teh ningali rupa mamah teh ningali harta bana sabab ujang rewuk kadana beuki kana salat ka bisa ka ngajina kumaha ditarima nuhun sami ku bapak ge ditarima jang nuhun ngan hanyakana aya naon pun anak teh nuju teu aya nah nuju ka mana nuju ditamutkeun bapak ibu punten di Cikalong mah boga budak parawat usum diinyumkeun Kang. Nek kira ieu. Malam minggu aya pemuda make motor kena kota geus ngebul meunang nginjem di tatangga garep ini mas assalamualaikum bapana kumis mah waalaikumsalam aja. Sini aya kalau gitu pade namut turun. Kamana jang kapayun tinggal suara jam 8 gorowan neng colek dina motor pas rangsel giri karepret jam 11 neng burukeun bapak main bisi ngadat colek deui di perjalanan meuli urut jarum coklat 2 bungkus bapana geus ngajaga mawa halu inuna masa punya sabab budang malam jam 11 datang kudu hilir ge loba ieu itu jam 11 dan jadi jam 8 kumaha cek abogohna pun dan bapak lain terang dina masalah waktos namun di perjalanan aya terjung sajan dan macet iya we pak rokok jarum coklat 2 bungkus kamu bapak kumacek bapana oh atuh jang lamun ge carana mah malam minggu hareup nginum di we ka dieu guru tong ngaregeun budak Kang pacul parang badog peso inyeum ku tatangga sontek sohak song gede tara nya nu dieu naon amang tadi nyeum parang isu ke sontak mah gantian nyaho daripada kudu ngagantian kana sok tara parang ka dingeun gelut parang kamu budak awewe dinyeum-nyeumkeun maka pantas Kerawang tempat berjuang Cianjur tempat bertempur perawan zaman sekarang susuk yang bujur genyur urut batur sabau anak tarang nginyeumkeun ka urang atuh cek bapana teh tas di mana nih tas di Payun eta buuk pakusut sok ibu boga budak parawan inyeumkeun balikna buukna pakusut tah eta buuk pakusut di jengutan bujur cara blok di bobot-bobot lain biasa yang datang ke bapak yang kasih mama lupa memang kesabara harta berat kebogangan ngajina hebat sholat margetol adana hebat nanyaan ka maneh maneh teh engke geus-geus dina waktuna kawin teh teu kudu kasasa kudu ka jelema eta kang nyangangak naon mah naon pak memang zaman Siti Nurbaya Allah bebengok sia kawas Siti Nurbaya mah pak nyaho teh sekarang teh bukan zaman kuda gigit besi sekarang mah zaman kuda gigit roti palingan tukang roti beak kesukatan ku kuda aduh mah pak nyaho teh neng teh pan boga kabogo kasaha ka tukang ojek Allah menang ke budak urang dipaksa dikawinkeun ku warina ceuk ulama tergantung karena statusna budak urang lamun budak urang parawan sok sanajan kekejek tetejek emungan dipaksa ku warina dikawinkeun itu sah-sah saja model urang beulajeunnya di kampung aya zaman rerehokeun nya wah jeung salah kitu geuningan Kang jeung pamajikan teh malaman pertama ini cek akang teh oh ieu geuning sak pamajikan aing teh ngagaya bal Eger sok sanajan teu bobo geus karasan ngeunahna marunai budak geuningan
Ngan cek ulama lamun budak urang berstatus janda sah dan tidak sahnya dikawinkeun ku walina tergantung ungleuk jeung teu ungleukna anak urang. Eta Said baru balik ke saya. Nginum heula. Mana itu alus-alus di gelas. Oh susu bener boga urang mah susu mah ambil mah. Ting genep tinggal apa? Cek ramana Aminah. Aduh. Kecilin gara-gara ini atuh naruntut. Ayang dipegat juri makanya. Aduh. Panas ay namanya Kang didinya. Abdi tahun 8 genep tadi gasro. Ini mama tulis. Syarat mana? Mama. Syarat mana kita ya? Oh. Sok bejaan aja. Ada nyantai. Kegenangan aing ngaji kieu genangan Kang, soal genah. Mustamida deukeut genangan itu hiji ting genah hiji. Bayaran duit. Cek ramana Aminah ieu geus kakuping ku anjeun ditarima jik wartoskeun ka Kangjeng Rasul. Perkawis hari pertikahan lamun minggu-minggu mana lamun bulan-bulan naon. Sahid pamitan di perjalanan tong dicaritakeun sabab penting teuing. Begitu dongkap ka bumina Kangjeng Rasul beres uluk salam cek Kangjeng Rasul, "Ieu kumaha ditarima?" "Alhamdulillah Rasul." Ari asana ceurik masalah cenah bener. Namun saur keluarga Aminah Rasul perkawis hari pernikahan mangga kumaha bagi kendi atuh lamun dinten naon lamun bagi kendi nya mihrame nontonna mangga kumaha Rasul wae. Ari geus ditarima mah syukur sabab urang kawin teh butuh modal. Sedengkeun urang dina mangsa ieu teu boga modal. Jigwe ieu isukan mah isuk-isuk datangan sahabat kami anu opat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bejakeun maksud jeung tujuan anjeun rek kawin teu boga modal. Ceunduk waktu nu rahayut ninggal mangsa nu lalebina perkiraan jam 7 isuk-isuk Said berangkat Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dingin. Terus kasakanna Said. Ayeuna ieu jauh di jog-jog anggang di teang saja nyembahkeun semah pangabaktos titip sam ti Kangjeng Rasul. Sugan bade nyamung nyarungsum sasireun sabeunyeun dumeh kuring teh bade nikah. Kebuk Abu Bakar we. Ka saha ieu teh? Ka Aminah nu geulis teh. Laras urang Arab eta diterima. Alhamdulillah asana ceurik masalah cenah. Urang ku rupiah Kang mek hati. Yeuh inti kuring 100.000. Datangan Sayyidina Umar. Didika Sayyidina Umar darat maksud jeung tujuan dibejakeun cek Sayyidina Umar ini ari Abu Bakar masih an sabaraha 100 yeuh ti kuring mah 200. Datangan Sayyidina Utsman ini didika Sayyidina Utsman darat maksud jeung tujuan dibejakeun cek Sayyidina Utsman ini ari Abu Bakar masih sabaraha 100, Umar 200, yeuh ti kuring mah 300. Ali id datangan didika Sayyidina Ali darat maksud jeung tujuan dibejakeun cek Sayyidina Ali ari Abu Bakar masih sabaraha 100, Umar 200, Utsman 300, yeuh ti kuring mah 400. Ieu teh nyontokeun keur ka urang dieu di mana-mana ngaluarkeun harta bana teh pabadag-badag lain hakatanya ku masyarakat lain ka ku jelema tapi ningali kana patokan sedekah bagada ganjaran badag sedekah teh ganjaran teh ulah kos urang cikalong sedekah teh ganjaran badag tidak tuh deuna tah dengekeun koret sepel lain mah dengekeun koret dengekeun abdi ngabantingan terus ajengan di mulut kamar ngabantingan koret da ajengan setempat mah heureun retana ge atuh nyaritakeun zakat pajarkeun yang beri zakat ajengan setempat mah nyaritakeun sedekah pajarkeun yang beri sedekah moal urang mah Kang urang bantingan koret teh lah kanan kade lamun geus hasil bagi dua jeung urang ibu bapak beundeun di Cikalong lamun kikian teh ngabentuk kepanitiaan satu ketua wakil ketua dan sekretaris humas bagian gara-gini pencari dana dua anu teh hiji mau karung karungna badak geusina juruna wungkuh nu hiji mau mah mapai imah assalamualaikum karena diabdikeun ku eceng nya tara aya naon jang cek budak kesugan bade nyamung nyamsum sasireun sabeunyeun dumeh ku dumeh di masjid anu dadekeun lajaban ningali jang proposana tingali ajenganna jauh dukun mahal murah rame galak pas mah bohong aja baru tutupkan tercantum dana donaturna pangluhurna Mang Haji 5.000 meren haji ari macan ka cikuno-kuno acan 2.000
datang assalamualaikum ningali jang dana parapasana ditinggali panggurna 5.000 mang haji kadua mang anu 2.000 meren 2.000 geus eta boga motor hiji sepeda butut di aing teh lap-lapna can 1.000 di abdi mah ceu aya cenah boga budak dua keur ulin hareupeun imah rentang-rentang duaan jelema momak jeung mau karung eta mah di jiwa budakan nyai ujang api kolot tapi kunci cek budak ngadanen assalamualaikum assalamualaikum ya tadi aing kateuing ngajuang budakna itu dikunci assalamualaikum eta mah hep-hep di dapur boga punten budak narek batu ge dibekem eta coba korek-korek di curang mah ngomong atuh jang aya naon dak coba ratu bari kitu jang ampun dah ya da ibi teh beas atuh tadi anyar ngagiring setengah karung aya di dapur atuh duit angka hiji nu pas sedak-sedak loba dana penrep di hanapeun kasurepet ngan ibi teh dina poe ayeuna mah nuju ngagaduhan panyawat korek kitu ngomong meureun ceuk budak teh mohon bi mangga mudah-mudahan sing engal-engal kojor ngan peda lamun hayang jadi jelema sohor jadilah jelema korek dan sinarawi aing cerina hayang jadi artis api banget alus sorga ring patut masohor hayang jadi artis KDI banget alus sorga ring patut masohor hayang jadi artis edol banget alus sorga ring patut masohor hayang jadi penceramah sohe selakang lo saingan tapi lamun jajil makorat cek tatangana korek cek barayana kopet cek tukang bisnis pelit cek ajengan korek merepet jahe butut kasiran bahil sohor aja lah korek di dia lamun aya nu pupus sok diumumkeun di Masjid Dares cenah di Bandung teh di Bandung mana katanya kitu aya beja mah tina kuda sok jadi kuya tung jadi tuman bejana di Bandung mah cenah mun aya nu korek paeh ngumumkeun di masjid kita teh cenah kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak-bapak ibu-ibu nu kadugi ku pengarah suara ieu wirehna mang anu korek teh parantos kok tadi ngiku aja pae rek ngalayan moal sud dina jeus aing kamari minum beas 2 liter kudu maya opatna terhakan soal nu ngalayan mah loba kang anu ngajiasin asa urang hati-hati loba mana ragu ge bibir imah bari uruh jarum coklat tempo ngadusan ambil jeung usar siri-siri adusan ustad ambil usad mungkin kan korek mah beres diadusan rek salatkeun pan maik batu bisa salat sorangan deui loba di masjid teh nu berjamaah mamum saurang imam saurang beres disalatkeun rek dibawa ka makbaroh cek urang cikalo mah ka astana pan main pasaran riap jalma teh kaluar budak mah ieu potong pasaran kolot budak ngora gede tanagana kolot loba pangalamanana momen aya ajengan jang nusukeun abadat kana gede kadi opatakeun bae korek-korek oge lagi taala ganjaran mah bae jaga dieu Maryama harapan ku kajengan bitisna budak tak tara gunakan opatan tak reket tak do aleo berat bisa teu percaya diri suka nu korek paeh berat babacaan nu ngagotong babacaan ku bulutus mata ke mau hirup mau ulah korek mau geuning pae mengesekan aing awas asup kana sareng kadong ibuna poeng diidak tapi lamun jajan mah berehan Kang di masjid rek ka astana teu kudu main pasaran diestafetkeun padang nyapa sallallahu ala Muhammad aya aki-aki baik ada kamari mari jakat 10.000 kain bakar sallallahu ala Muhammad nepi itu ka makbar jeung deui ceuk kencaeun bae aya sanarawing aing lah nu korek mah dahar oge borah jadi daging teh jadi itu tajari isuk-isuk jelema korek dahar sangupulun timpah ku beulung pada kucuran ku minyak urang menyenyak batur aku col terjun ucing lalakina ngeok bebikeun goblok bato col terjun ucing awena ngeok bebikeun goblok bato ti isuk ngeuk nepikeun ka sore elak pulang anting micenan ucing teh sawa buah pacan edan bato tapi lamun di jalma berehan col terjun ucing ngeok pihar tieuna cek ucing teh kieu ceuk dunungan cek ucing ka
Sekarang saya memakan dengan peda, diberi masakannya gak apa-apa, diberi buntutnya juga gak apa-apa, diberi dagingnya oke punya. Kurang bager potongan huruna beletok gaya kali yang sangu wadang karena piring butut bawa ke juru meng ucing nuturkeun jongjon tuang di juru urang jongjon ngalebok di tempatnya nah matak pantes cek Kangjeng Rasul maktubun ala babil jannati anti haramun al bakhil wa man ijakat wadayus terpampang dalam pintu surga. 3 golongan haram masuk surga. Yang pertama jalma koret merepet jahe buntut kasihan jelema koret mama asup kasur biasa karunya koret duka ngaos di mananya abdi dah mulur aja kamari nyari takut jelma koret ka turun abdi tidak ngesan aya ibu-ibu nyamborkeun aing mah teu hayang mana ajengan ieu deui nyari kasih jelma koret cok urang sok teuing aing mah tidak onang oge da di onang kono koret masuk leutik bayaranana said jalan artot. Hadirin kaum muslimin dicanak eta artos Kangjeng Rasul. Paricas atuh. Alhamdulillah. Urang geus maketkeun heula sagedeng deui ieu. Kami jika isukan mah ka kota anjeun belikeun eta duit kana alat-alat tempat tidur sabab anjeun rek papanganten. Kayani spring bread super pulo ranyang kerok meureun. Said berangkat isuk-isuk ka kota. Barang mangi hiji toko menjualan alat-alat tempat tidur karek capat cimik can ijab kobol kadenge sora sirina di alun-alun ngeang ke waktu harita di mana ayat sora sirina di alun-alun terjadilah peperangan antara Islam jeung kafir. Said mundur ti eta toko neangan hiji toko menjualan alat-alat tempat penjualan alat-alat rame urang gerek paketkeun heula jeung giring perang jeung Kangjeng Rasul. Katinggalin ku Kangjeng Rasul in ente mah teu kudu perang balik sabab anjeun rek papangan teh jeung geulis kumaha cek Said Rasul kawin belakangan daripada salira pupus di payun mending Said pupus di payun rek kawin jeung nu geulis perang heula ceuk nah budak urang cek bapak rejang ai kawin teh jumaah hareup lain heuh ku sabab bapak keur mopogal mah tuan heula tuh naon ieu pake kong teh karek cager jeung butut teh aing Said perang punten guru nyarioskeun ka Said katilas beheungna pegat mastakana jeung jawaragana dirau ku Kangjeng Rasul mastakana bari ngacelakeun Cisocak anjeun kacida bagiana anjeun kacida bagiana apa sabab Said mati syahid orang mati syahid surga menantinya Pak di surga teh aya widadari geuning cek ningonan cek ajengan baning ku geulis-geulisna eta widadari Pak andai kan lamun jikalau niduh ka alam dunia sakecerotan meleber sengit minyak misik widadari isukan tehangan sakadung girang panggeulisna kahar isukan isuk-isuk kudang hees tong kekemu heula nyiduh kaburuan pacok ciduna ku hayam sakal para ingat ka widadari teh. Yang kedua Aminah mah bahagia lagi di 2 tempat hiji di dunia nomor kedua di akhirat pangna bahagia di dunia tertulis itu pakan kusanya pangna bahagia akhirat jelas korbankan kegelisahan di tika kusai demi mikabat Rasul katilu keluar dana Aminah yakin hadirin kaum muslimin lamun urang benar-benar mika cinta mikabah ka Kangjeng Rasul jangankan akhirat nanti di dunia bakal menang kesenangan kebahagiaan dasarna wajib kita mengintrospeksi mengukur kekunjuran lipat diri eta terus ini deh nggak jam dah udah maksudnya ya mah ngajawab nanti norek mayarna itu kira irang paketkeun heula iya mari kita tingkatkan keimanan ketakwaan terhadap Allah dasarna sami sing emut kana purwadaksi manusia Pak sabab manusia nyicingan dina obat alam jantung ganing jang tong ganing jang sing diumakeun sing jadi kiai ese nanti di kiai teh sing jadi kiai sing jadi ajengan sing jadi tukang mubalik sok nyanung teh tukang mubalik mah manusia nyicingan di obat alam catat ibu kahiji manusia nyicingan di dalam arwah 2 manusia nyicingan di dalam syahadah 3 manusia nyicingan di dalam barzakh 4 manusia nyicingan di dalam akhirat sabaraha kiamat ageung pangapunten
Urang baheula kenyicingan di dalam arwah urang pernah berjanji di hadapan Gusti Allah ku sababa perjanjian ngan poho teh nya tong baheula ini sok loba dijieun ka Kang Dewan ka urang nih waduh sareng ngareng he di dewan teh nu nyeuseut oge ning tanya layang wau jadi cokot ini ngatanna kawasna ai nyolok henteu doraka loba teh gitu ajengan sok ditu nya janji di hadapan Gusti Allah Kang kakak belah diheula da iga arudunan meureun atuh kitu sabar ka RT-an Kang sakertean tumpoknya kompak ya Allah subhanallah katingali da beungeut teh beungeut barayahan itu katingali Lah hiburan gak pena. urang baheula cicing di dalam arwah janji di hadapan Gusti Allah raditu billahi robba abdi janji Gusti ridho di pangerananku Gusti baheula teh bubrag alam dunia ngawujud jadi manusia perjanjian tersebut pakasanakeun naon hadirin kaum muslimin tahun 80-an orang pernah nguping penceramah di Jakarta jadilah manusia yang seutuhnya jadilah manusia yang seutuhnya hartina manusia yang seutuhnya apa ya banget jelema batin pun batin jelema da loba zaman kieu ari rigi jelema banget jelema ari hatena badegong ka bina-bina loba nu kitu nu kitu bedana mun cekolot baheula mun di leuweung kayu dangder mun di mur kayu ranu di damel pamikul bengkung di damel pangrep bingkek dijadikeun papan semplak paling untung dijadikeun bagian ditincak tongongna cekek beungna aki-aki nu makena godog pitam padora jeung badog anjing era sarekat acan jadilah manusia yang seutuhnya dohir manusia batin pun batin manusia gubrak alam dunia perjanjian tersebut paklaksanakeun cirina tilu kan bisa itu kantor ya nanti hiji ridho kana kodo dua sobar kana musibat tilu syukur kana nikmat ridho kana kodo dikodok ku Allah jadi jelema kasep jeung geulis sing ridho dikodok ku Allah jadi jelema butut sing ridho cek urang make kudu teu ridho dikodok ku Allah jadi jelema geulis jeung kasep papan tapi kayak teuing sakalong geus loba dikodok ku Allah jadi jelema geulis tapi teu ridho nyicingan dina kageulisanana loba di Cikalong mah awe mareke carana ponok aya di deui awe ke carana ponok tiga kaki tinggal lihat awe make carana ponok pipi bodong hidung sing kayo sing jaraplok kolor pahit kolor abahna lagi dari Cikalong kalau bakang awet tara make tiung ieu make tiung sampai keur ngaji nyawa sok nyurupnya ngandelkeun budak katek ka ari budak di kerudungan ari nu popologog pun aing jadi budakna protes mamah nu ku ditiung mah teh ku budak eta disarean dikodok ku Allah jadi jelema butut sing ridho tuh ece di kota Badak geus ilung pesek jadi mancung pemikeun jadi kencan buk lempeng jadi garing ayeuna ka kota Badak aya operasi plastik ayeuna mata emer butut teh lalahku dikodok ku Allah jadi jelema beunghar sing ridho dikodok ku Allah jadi jelema pakir sing ridho nah satu ridho kana kodok yang kedua sobar kana musibat kendaraan tong kade panjangan keur mulut ge meh panjang usaha katilu syukur kana nikmat ngan bapak ibu hadirin kaum muslimin nu diijin-ijin mati urang mah di mana-mana buru dijuru buru dipantau ngalahin di tengah imah sejak di bibir sejak rong di kolong lebak di kolong melang tegal bawa kakak nikmat banyak punten pak ayah jika nikmatan nu jarang kurang disyukuran lu berharga dibatan harta mana nganteng Jawa kana raga apa bisi wadulah isukan kurang di mau duit angka hiji no pas sedek lobar sakaru bawa ke Jakarta datangan orang Jakarta nu beurang kapanasan penting gayuan isuk dahar sore henteu mang hayang duit sakaru hayang keur amang nuhun tong kanuhun amang isukan tas salat subuh amang tong ka mana rek naon dihangkop amang rek ditilas ku abdi cing deui sakalung cepet mah nyeh aing boga di sakalung aing isukan tuluy pae heulaana nikmat sehat pak nu jarang kurang disyukuran baheula urang keur ngora ngadahar sukro 5 kilo saja ludes ayeuna mah hiji digegel belah ketung ngacreng ka belah kenca digegel belah kenca ngacreng ka hareup di heumeung ku cidung urang eueuh nya usang di teh orang gogorohan ka injuna pang neungkeun puruk cek hiji ngacreng harina ridho kana kodok sobar kana musibat syukur kana nikmat isukan urang bakal balik ka mana bakal mulik ka jati mulang ka asaruk ku padung rap kulo mahmud karana di jero kubur di ditaros ku malaikat teh marrok buka
tatangga abdi bikoko Mang Haji cek Mang Haji pertanyaan di jero kubur teh bahasa Arab bener ih makanya aing mah teu kaharti matak rek jadi TKW heula ka Saudi bisa ngajawab jeung tinggi bisa ngajawab pertanyaan di jero kubur lain ke hati jeung teu ka hati bahasa Arab Pak lain pasihat jeung teu bahasa Arab nu tuluy bieu apabila ayeuna dilaksanakeun nu tuluy bieu satu ridho kana qada sabar kana musibat syukur ka nikmat mulik ka jati ulang kasal rupku padung rapul mahmud karana malaikat naros di jero kubur marrabuka bilisanin pasir waqti qadin sen malaikat pangeran abdi adalah Gusti Allah hiji tah awas kedua sampai harus canggih ke sekolah tuh cepat panitia cenah kantong tong lilating berarti keke bener nggak lanjut kang tahan mau nangga kang tong sareta kang tidak bisa ngerti urang teh ada hamar hilir disebut tong lilating gitu gua mah iya itu kan ada hamam awas lah panitia iya patokan sakit itu tamah dia dua bener gak aja kakek duit bener lamun izin ka aing nyetir duit berarti akang teu beukiran duit sakit itu dua urang pernah berjanji di hadapan Gusti Allah baheula Kang cek urang wabil islami dina abdi janji Gusti ridho nyicingan dina agama Islam gubrak alam dunia nguju jadi manusia perjanjian tersebut bakal sanakeun naon kakuduan nu aya dina agama Islam laksanakeun lobana hiji susuci dua salat tilu zakat 4 puasa kalima munggah hiji kagenep jihad susuci Pak timiti abdas emut abdinya baheula keur leutik di cekolotok ceurkeun biang jang mane sing minang si beungeut setiap meh cahayaan sing minang wudu meh cahayaan nu wudu mah kan sok cahayaan urang minang wudu tapi beungeut hideung moran sok minang nguseup sia eta mah kajangan eta nunggu saya baca malam Jumat, malam nahan. Habis sok sering tadi, ada tadi Cimenteng, das aing. Kamu malah nunggu rombongan teh kan? Urang mah deukeut itu hayang teh, teu bisa. Kan tukang nguseup bisa yang jambe nguseup nyimpang ka urang. Andai kan ada kaum muslimin jelema boga penyakit beser jeung bosan ibu pun dan beser teh ngompo we bosan ditut bae. Diatur ku ulama wuduna kadatos trongkok dur bedu gorok adan pameukeut belakang. Bawa kantong, ada kantong saparapa, kantong setengah, kantong 1 kilo. Ngecelakan minang sholatnya lila kantong 1 kilo itu bisa mudah. Hidik KWC isangan ngan ibu punten tingali ngisangna carge ece. Apa sebab? Sabab ngisang lalaki nu tara ngaji rupa-rupa dina pada teusana. Sakali deui. Ngisang lalaki nu tara ngaji rupa-rupa dina pada teusana. Coba ngisang lalaki nu tara ngaji dicomotan edan suka. Ayang isang lagi disinrekan tek kang terpotong nya. Ayang isang lalaki nu terang ngaji katul diadu-adu kana takal mah meuli. Iya. Ayang teh cocok hileun teh. Mata kudu ngaji Kang. Di mana geus disangan asupkeun kantong set, beungkeut ku kareta, tong tarik teh bisikeun teh. Wuduna ulah nawe tropa, nawe teh istibati salat. Jadi ka masjid Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Celak-celak. Alhamdulillahirabbil alamin celak-celak kade muda nyata ieu mah euceun nu beserna euceun mah di kantongan we ku kantong lauk kasune kumaha atuh dedetan ke bubututan sah padahal laki Kang bosan tong dilakbanan anggap sida muruput ngan salat lamun di masjid tong paheureuna euy atuh muruput mah tukar-tukar satu susuci yang kedua salat hadirin kaum muslimin sok aing nyebatkeun tukang ceramah sholat adalah oleh-olehna Isra Mi'raj Kangjeng Rasul. Ali aya ana ieu ulah ge punten kaca. Mana euy. Tiis mah. Gak ada manis-manisnya. Oh itu mereka nih. Tapi aslinya keun bae cinggung agen penting suci bae resep ngarekan mana dia oh alhamdulillahnya
Jadi di jalan hebat udah Pak itu era sampai ada duit kayu detik lain oleh-oleh ya sholat mah tapi bahasa kang lain dina kita ya bahasa oleh memang ya urang kedung dirang girik ke Bandung balik di Bandung eureunna di Cipatat meuli peuyeum nu ngagarantung 2 kilo balik punten balik ka imah boga budak 2 ceuk budak pangleutikna bapak mana oleh di Bandung tuh peuyeum 2 kilo nya dayang deui tong karya budak pangpadangna bapak mana oleh di Bandung tuh peuyeum 2 kilo beak 2 kilo beuki oleh-oleh beuki da teu beuki entong oleh-oleh salat mah oleh-oleh kan tugas di Allah khusus ka Kangjeng Rasul umumna pikeun umat Islam ka taklif balik boga akal mau tidak mau salat harus tetap dilaksanakan bil barkah urang raja pancenya jeung ilmu teh akeul dah Kangjeng Rasul nuju aya di Hijri Ismail mana Hijri Ismail teh indal baiti caket Baitullah mana Baitullah teh Ka'bah mana Ka'bah teh eta dina sajadah aya gambaran nikah dibawa ka pinggir jam-jam sumur jam-jam di Beled bin Sukrotin hari tadi dia tak tinahan pendadak mana dadak bisa teka bawa aja jadi takkan dikaluarkeun manah Kangjeng Rasul maksud jeung tujuan nu euteuk nu ngaci kok kotor dina manah Kangjeng Rasul dibersihan jadi kok Kangjeng Rasul teh kotor nih innal isra'i wal mi'raji ta'limun li ummati Isra Mi'raj kami pelajaran buat umat kami artinya ibu bapak urang ge kudu bersih hate ya ta ya Allah hate kang penyakit hate teh loba dari ibu-ibu sirik pidik jahil kedaya ujug takabur ria sum'ah teh kapan teu bayaan gunungan paeh gitu pangna kudu bersih hate cek ulama alqalbu kalmuluk al-ado karena yu hate li ibarat pemimpin jiwaraga di belat rakyat beres hatena beres jiwaragana teu bener hatena mah bener jiwaragana lurah nasok raja banjir muludan pasti rakyat lagi raja banjir muludan bicara kelurahan sama raja banjir ayeuna nu di raja banjir Allah abdi kang ayat 7 di bedokeun ieu maksa Bogor Cikampek di bedokeun untung cai teh geus ngadarepean we itu pabuburung eta mah kemenang di dia mama ya Allah sina hate teh nanaon kita hate nya lamun ibu pun dan budak ibu keulin diburuan dicarekan ku tetangga sok kiri naon hate tengah peuting ejeuk dicarekan ku salah ke isuk-isuk ngajul ka tetangga penting mah tapi kenal kalak dasar dicarekan ku salah ke bikin nyari hate teh leres aya nu kieu penting malah kalak dasar dicarekan ku salah ke bikin nyari bujur teh ibu dipangyanungkeun nyeri hate ngan sebagian ulama nyarioskeun diantawisna kan singkat apa yang gani diantawisna sebahagian panghanyakal hacakal menjaga di yaumul kiamah ibu teu dipangyanungkeun sebahagian panghanyakal menjaga di yaumul kiamah ka bapak teu nyanung tak kaisian hari mata karjo tarang malah cicingnya hiji dan jigena ieu beungeut sieun ku pamajikan ya Pak kepingin Pak ya pamajikan meupeuskeun gelas hiji ku urang mah peupeuskeun saosin Pak pamajikan ngagablokeun pantok hujan pantona kurang Kak saosin gelas bisa dibeli pantok bisa diomen tapi harga diri mah bisa dijual Pak ulah pamajikan Kak bapak ya ku pamajikan make rok Pak coba mati aing ngomongna teh nya terus dua urang anehnya ku sieun ku pamajikan teh ka hati aing kan dan jigana jian kan daripada sieun ku Allah mah sieun ku pamajikan dayus da hate cenah lamun ibu jeung bapak keur make mobil jeung motor dipayun aya perbaikan jalan aya merek naon hati-hati laras hate lamun urang dina kapal di ka Mekah sok aya pengumuman perhatian sugan aya perjantungan terus hate kan hate teh lamun ku budak horak baheula cicing di kampung sok digamarkeun kaos eceng lamun di kampung baheula bobogan sok di kebon keun mah teu ngalaman sok di kebun awena nyarane kana tanggal asem lalakina nyarane kana ka asem di patukang-tukang baheula mah
geus asal ayeuna balik lalakina nangtung nyokot pasok kater ngagamar eceng dina takal asam set ditojos ku panas set dimerekan udin lope mimir. Ate kan ditungkepkeun set entong nganyakeun di rapat takunan ngajina sakedeung ieu mah tumpak naon buruk teh dabatun abiyadun hiji satot supaya opat rupana bodas kang pagaweanana kawas kilat gitu di surga teh loba aya nu montok aya nu beuki barang hakan aya nu beuki molor aya nu begang aya borok begang awakna sare teh hayangeun dahar mungun oge teh aya lokan udah deuh kreatif tenan cek malaikat borok ka dieu kunaon batur montok maneh begang batur sebut barang dahar maneh mu batur sare ti barang maneh mu cek borok hei malaikat kuring teu ngeunah sare inget ka Kangjeng Rasul kuring teu ngeunah dahar inget ka Kangjeng Rasul hatek nang tawi ngapikeun ka begang awak duh masar hoyong tepang jeung Nabi akhir zaman Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu buruk satu ya urang kedung girang nu teu ngeunah hesing teh Kangjeng Rasul tibra lah aya nu teu ngeunah dahar inget ka Kangjeng Rasul oh inget ka Kangjeng Rasul di mana Rajaban teh muludan euy Rajaban jomet ke jasa meta karangnya di sana numpak minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa nu aya di Palestina nu keur diperebutkeun jeung urang Israel Mi'raj entong Mi'raj nya lamun Mi'raj mah kana comro ge kudu comra atuh tak hasilna adalah salat ngandauhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaga di yaumul kiamah tilu golongan salat manusia moal bisa diterima ku Gusti Allah moal nyaritakeun tiluana penting tinggal hiji punten ibu ibi eteh nini salat adu belajar nepikeun ka terang hideung tempat pangsujud dan nepikeun ka daklok cadung ku karam depan nepikeun ka bulan mulut jeung orai salat ibu salat ibi salat eteh salat nini moal bisa diterima ku Gusti Allah lamun salakikeun nyungcung kuasa sepan artinya keun goreng ka salaki bejana loba di deun goreng ka salaki bejana tapi kadua nyaho lah imah nyeurepan buruan jeung ibu abdi yang ngajadikeun isi yang solehah kudu sapertos ibu bener bilih tebih teuing niru kagaro Kangjeng Rasul tiru saja Siti Robiah Al-Adawiyah aja Siti Robiah Al-Adawiyah teh kang geulis pisan geulis solehah butut belekung kumaha kasolehanna punten rongkok dur bedug gorok adan caroge Siti Robiah gini ka masjid ceuk-ceuk teh teu nyaho lain teu hayang nurutan Siti Robiah pan salaki Siti Robiah mah sok ka masjid pan salaki ieu mah tara cicing nu tara ka masjid lana saroge Siti Robiah ka masjid Siti Robiah langsung abdas ngatepan dang setakat kebak mata geus didangdan kang ya urang lain depan urang kang urang lain depan tong tarik tingkah urang mah kang ku pamajikan teh katipu beunang lain tukang tipu ngan salaki eueuh katipu ku eueuh sok kang sok bayangkeun lipstick nu beureum ngajeri dina bieu merek Revlon nu hargana 45.500 meunang meuli saha salaki kadang babat galong make up nu napalina pipi meunang meuli salaki parfum Inoy nu 8.500 belaan kesang leutik kesang badan meunang meuli salaki nah malam Jumat keueuan pamajikan hesing salaki botang ada di kangnya nungguan emung tapi nararoyor nah akhirnya keundangan segera diterapkan sing salaki lagi segede bohlam inung suku ngait karena irung salaki maka dasar nuduh 2000 sapoe lunas encan karekan desko menang minum tibang emok ibu dangdos ibu mah gini kang ayeuna mah pakaian daripada pakaian urang mah kalau pakaian pamajikan sama nama heunya ta eleh ka urang teh teh da pakaian ibu mah anu paragi nyamungan ka luhurna koneng ka handapna koneng sareng koneng tasna koneng anu paragi nyaba biru anu pake nongkrong beureum oh bedana kosong sumpah ayeuna paling ngalayan kang hidung di kota mah make kacamata hidung punten ajengan aya teh asa tingtina naon eta nya make baju hidung ngalayan ting mana eta ayeuna mun aing mah ieu teh dicekek ku aing teh mah teu masuk ka kumaha sieun atuh dapat bayar dan di tadi punten ningali tadi Siti Robiah sok antosan meuli caroge ti masjid
begitu dongkap cara di masjid assalamualaikum salam atau cara salaki we muka ke batu teh ku ceker assalamualaikum diwalar ke situ waalaikumsalam kakang nah dina wengi ieu mariogikeun abdi atanapi henteu upami mariogikeun abdi siap berbagai posisi nang upami teu mariogikeun abdi nyuhunkeun widi pada takorup ka Gusti Nu Maha Suci osok tara sarua nu urang eta tapi ari saminggu sakali mah osoknya dina poe Jumaah geuning salaki ibu salaki ibi salaki eta rabul ka pangjumaah ngangkang aneh di Cikaung mah Jumaah teh pabeurang-beurang kumaha di dieu heueunya teh urang Cikaung teh urutan urang piu sabenerna ibu langsung abdas natapan dan cicing dina lawang pantok daguan salaki balik tina pangjumahan teu kudu dipapakeun ka masjid perlu teh urus salmorieuh tergantung sami salaki balik tina pangjumahan tarangna teu haskarek ngedek lokopana jeung soda damping geus bener geus ngangeyeng capek menuntut Jumahan kan cek Gusti itu Arjunaku baik juga si cepat tadi begitu dongkap cek salakina assalamualaikum waalaikumsalam buru-buru coklat elap lama kutiung susutan beungeut aja tak-tak cek aja ada aja asa udinya kitabna laras ajengan kan cek Kanjeng Rasul reknya kan karido Allah ini disalaki Rasul mengatakan salaki ridho Allah ridho pupus surga bagianana salaki bendung Allah penuh paeh neraka bagianana tah dengeng hanya ka pamajikan di bawah dia terus tawaran kakak na memori Jumahan teh manawi capek pangintennya nyeta seri seret sugan kakarak gimana sih kakak bade tuang heula nah bade bak heula nah bade bobo heula kang ajengan bisa aya urang deui pikir buat win butuh hiji dieu hese nya tapi di abdi mah aya euceuk nu nawaran tatangga abdi bisi wadul isukan asal diboga dicontoh lain mah oh da bawel sia teh mah karek da geuning tuh teh capek mah sedang naon atuh aku bisi rek haji da geus ngajagrab rek mani odo jeung sabun beli nanganyu di warung arek geus heula sing nebet pikiran usum halodo kieu oh nawaran nawaran teh kudu matakeuna kana hate nya kakak na memori cuman teh manawi capek cek kapadai naon beli bade tuang heula kalaresan parantos ngajagrab peryogi berjamaah sang abdi mah urang berjamaah da abdi teh anjing teh can tuang anjing teh namanya moluk teh ageng sageng perep daja mah kitu nah bade bobo heula kalaresan abdi teh anjing teh can bobo parantos heuai ari heuai teh bahasa Mesir teh naon parantos patebi waos naon teh heuai bapak di mana-mana bapak boga pamajikan sanjung sakali sok nawaran kudu perkara pamajikan bapak soleh pamajikan bapak inguk tong ka dikubur can bae bapak cek ibu teh abdi mana dimakan goreng ka salaki teh teu goreng teu goreng da satahun sakali mah oh sok tah sagedeung nikah dina bulan puasa tanggal 20 pamajikan ke dapur sampeurkeun ku salaki ka dapur lumpat ka imah sampeurkeun ka imah lumpat ka dapur diporok di dapur ka imah ngajeng kana buruan luncat salaki nusuk naon naon we tadinya ke dapur batu sehingga dok geus sakeuleung acan bingung sate ku aing dipangiridikeun ngan cani cokot kakarak ninggal salat lebaran sakina salat lebaran make samping rubat capna teh dilaan da bawa cobaan pamajikanana teh ngurus salat lebaran ngeuneutkeun ulen teh jam 3 ngeuneutkeun lain lagi bari teu make baju make kutang tiga bandara Amerika les sok datang salakina tina salat lebaran akang ngarek datang salat lebaran teh akang hampura nya bisi kasalan heueuh di hampura kadeukkeun ulen aing lapar sarwana ada di sadayana punten ibu teangan karina Allah aya di salaki salat ibu mah bisa diterima ku Gusti Allah lamun salaki keur penuh hiji susuci dua salat katilu zakat sakabe umat Islam wajib zakat jawabanna selain daripada zakat fitrah jawabanna teh henteu sabab zakat membutuhkan syarat haul dan nisab kita Islam haul teu nisab henteu teu kudu zakat minta zakat sedekah batu Yesus kita salat zakat fatwa sakali mamung haji mudah-mudahan ya Allah khusus urang nu ngariung di tempat di paparina nasib angkat jarak ka tanah suci amin loba hayang deui amin rabbak ya Allah mudah-mudahan khusus urang nu ngariung di tempat nu atos manut acan mudah-mudahan di paparina nasib angkat jarak ka tanah suci amin
Amin. Ti Rajab ti Mulud amin aya nabung henteu. Bukan amin amin nya. Abi kapungkur nuju di ponok di Masanggen. Cek ajengan cek urujang. Mun manah yang keur ka Mekah dawamkeun shalawat Ibrahim sapenting 7 hiji. Cek isim kuring teh keur ajengan sabaraha penting hantam cek ka Mekah macam terus. Kata Nabi lamun dahar keur ka Mekah ya. Dawamkeun surat Al-Hajj, kata Nabi surat Ibrahim, kata Nabi surat Tanah jeung surat Imah. Coba. Kira kita ka Mekah. Nah balik ke SD Posolong. Di pangbunga-bungana terus ka haji begitu ningali Ka'bah ieu ku aing nu di kiblatan ti keumur teh torojo cek ulama jelema ningali Ka'bah ngiparatan kana dosa pan aing mah teu kabedag ka Mekah nangge tapi ganjaran ningali Ka'bah hayang tong dusun Pak Bu tingali beungeut salaki tingali beungeut pamajikan abdi mah sok sanja dari geus ka Mekah jam 2 jam 3 balik ceramah sok silih polohok jeung pamajikan ngomong tara aing mah kieu itu kan polohok sadikeun jadi cek salah kita kunon maka malohok baik kata asa goreng patut dina Ka'bah aya Hajar Aswad hiji batuk menang nyerak di surga sunat nyungna teh lamun bisa hese teh nya hese coplok 70 dosa tina wakuam teh kan nyata aing mah panteu beda ka Mekah lagi tapi ganjaran nyung Hajar Aswad hayang tong dusun Pak Bu cium sareng salaki cium tarang pamajikan kacitanya salakina balik di sawah Kang kadikeun Hajar Aswad mah pangse Yesus itu saat dari Jakarta puasa kalima mereka genep jihad isukan urang bakal balik ke mana bakal mulih ka Jati ulang ka asal ruku padung rakul mahmud karena yang kedua malaikat naros di jero kubur Pak wa mah dinu ka cek malaikat mangbi naon agama anjeun bisa ngajawab tergantung orang nu digenep ieu Pak di mana dilaksanakan ku urang tanya ku malaikat wa madinuka bilisanin pasin waqti qadin sain he malaikat agama abdi adalah agama Islam dua hiji bapak musnaing mungkin dia tuh onang dia mah panitia teh tuh udah saking mas sedang atuh mah henteu urang heula tilu aduh ngesang dan untungnya seorang genah aduh bukan mahal ya soalnya tapi mah karena gak kiai malah mawar tilu orang pernah berjanji di hadapan Gusti Allah Pak bucek orang wabi Muhammadin Nabi wa Rasulah abdi janji Gusti ridho di nabian dipimpin ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gubrak alam dunia wujud jadi manusia pun dan ibu bapak perjanjian tersebut tak laksanakan naon akhlak talajak jeung ucapan ulah keluar tina akhlak talajak Rasulullah apa sebab Rasul figur piconton orang sadayana apa Bu gabikeun ka tek-tek bengek kurang kuribat ka Kanjeng Rasul ngawangun rumah tangga Rasul picontonan nyebarkeun agama Islam Rasul piconton bahkan ekonomi pun Rasul picontonan Rasul sadaya can diangkat jantan Nabi kantos icaran Pak Bu kumaha icaran Kanjeng Rasul cek nama saya Muhammad sabar ipangosna diwales ku Kanjeng Rasul agung pangapunten ieu teh ti ditu nama sakitu namun upami bade ngalangkungan mah ngasalillahi taala itu Rasul urang mah dagang can beak sumpah 7 telebuk can eureun daek modal metoha aing mah ti ditu nama sakitu dijual sate ka maneh gua jual dulu urang teh serena nyebarkeun agama Islam pun Rasul Pak Bu 23 tahun Rasul nyebarkeun agama Islam tanpa pamrih tanpa kulit tanpa duit tanpa amplop itu Rasul tah dingikeun ka ajengan sok pandangan aneh aing ajengan ayeuna mah mararaha teu ka hati aing mah Rasul tuh cek nu nyuruh penting sanu nyuruh peina teh sa Kabupaten Cianjur teh panglolobana tukang ceramah teh Kecamatan Cikalong Kulon cenah ca ting saha teh nyuruh peina teh maraha teh batur mah Rasul mah bade dakwah ka tanah Thaif sebagian ulama nyeroskeun cuplak naos Rasul akibat di bade kurang tanah Thaif Rasul nah jangan ayeuna punten ka lokasi lebat mobil onteu tiasa enak sugan Rasul tuh Rasul wi ceramah ka kantor kabumina assalamualaikum teu dibuka ku garwana ngamparkeun sorban bobokna golodogna Rasul ajengan ayeuna bari ceramah jam 1 jam 2 bari ngawadus ka kantor ka imana teu dibuka meureun teu rajat pantau jeung jendela Rasul bahkan abdi makan kasus mulai biji kiai jauh kan pada bejakeun bisa dulurna
dongkap ka bumina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam lingi jawab. Waduh kan jangan serana teh. Ngarajuk bunga penting serasuan saya teh. Lingi di mana jang? Abdi lingi teh Cianjur. Kesan mana? Cikalong, Cigunur. Eta maksud kaji abdi saja silaturahmi, domeku dome silaturahmi ka kiai mah badak ganyaranana oh memang kedua domeku dome didamel kepanitiaan bade ngulem ka pangarsa salira tanggal sabaraha 7 likur kela oh mangga ari ngaji di Cikalong sabaraha jam setengah besa jam setengah oh eta mah hargana 7 juta setengah upami sajam 6 juta setengah plus DP 1 juta nah kang ajangan make mahal-mahal teh urusan duit mah tarik eta aja natengnya hojak, ayeuna teh usuma rarah. Punten panitia cek ajengan aing eta. Kang ajengan matarani ngeli TV. Ari kitu. Eta BBM bade naik teu cios. Eta ari harga kacang nepikeun abret-abretan, tukang tempe, tukang tu apir baranglut. Kang ajengan ari harga kacang mati baheula nepikeun ka alam kieu wari tetep ka dempet ku harga daging. Jadi 4 juta setengah kami edan jadi orang yang nurutan Rasul ngawangun rumah tangga pun Rasul pak cek tadi penten karido Allah akhirnya disalakinya Rasul mah tengah cangking dina iru kan tuh akhirnya di kampung abdi ke usul goring ka pamajikan pamajikan ke nyusuan susuhun rumpuk gorengan cargus nyai pamajikan jeruk coklat sabatang kopi pecel burukeun pak ulah kitu-kitu tidur kata pamajikan teh ulah abung-abung sini kepala rumah tangga ada gitu-gitu teh mah melah cangking dina ieu tak kabur ngaran atuh pamajikan urang Kang timiti berai bareng da bikin kada peuting sabar kulit golek ka keluarkan diri salaki apalagi na waktu keur repo tadi ngeuteur goreng ka pamajikan sebel aing mah lain bawa salaki ceuk nu patahan kurang lah maka kudu bagani coba bagani sakampung abdi kampung kuda pangbageurna ka pamajikan cigana iwati uing teh ka pamajikan abdi mah keur mabager geulis nyaaheun ieu edan aing bari ku nyaah-nyaahuna eta urang rek nyanu ge ulah ka edas sok ti urang pokoknya salaki aja ieu teraseun tong aing harus panitia tinggal ikut kesang sampai boleh nyusut tadi Kang bulan pokoknya Kang lalaki jago badan tanah gada gede dada meber tong harga leuneuh 8 bulan 3 bulan lalaki mereka teureuneuh awe kecepet penek bae leutik tong harga 3 bulan 8 bulan saya siap teureuneuh ngan ibu amin aing sok ceuk ku banyakeun Kang nu keur sabulan 2 bulan 3 bulan make celana lepis setrat kaji legging bisa kene 7 bulan 8 bulan 8 bulan di mana Kang mau keur 8 bulan make celana lepis setrat jeung legging nya make celana jero ge karaya karetan sangsang teh dina jalan Indonesia sabulan 2 bulan 3 bulan Kang nu keur HS berbagai posisi nakarak nakuban yang gitu biasa kan aja 7 bulan 8 bulan 8 bulan di mana nu keur 8 bulan es nangkuban atuh jung jelek kos paduda nang karok kayaknya lilating nang karak panasan kayak kakaraknya ngigi lilating yang ngigir budak disalap isuk-isuk diomikeun ka mak paraji ngomikeun dia budak disalap sababinya es yang ngigir lilating guclak dari tetepan sing karunya pak pemajikan teh tong menyanungkeun ari teu laku ya laku mah sunat opat dicakana tilu sasih nyiram cinya Allahu akbar di abdi tetangga memeh nyiramna daharna tara kurang 20 di kuadang gitu jeger aya nyiram da beugeun sangu ka beugeuna sabun ganu kan oh nyiram make dina sangu bau, patis bau, asal bau, lada bau, baso bau, duit ente. Urang anu ngemen balik kapungkur abdi sadajan ngagaduhan murang kalipun bojo ngana terus sasih nyiram garana hari jam 12 langkung saparapat keur menjeuna tengah peuting jemplang jempling uing espaduan pun bojo noel kawing tak itu sarapun bojo mah tapi geulis iya teh peutingnya nyocok sabeurah
Genirang teh geunaheun teh menang nya menang 2 anak sok kana bae. Hayang mangah ngora sehingga belet pikiran itu penting. Tatangga paukeun warung nanarutup. Kira mah teu dilaksanakeun budakna bakal ngelai. Anu jeger teh ka alam dunia Kang bener eta budak leuwih orokna melai. Di ais kupun maju ulin ka tatangga tuturkeun kuing cek tatangga teh nih. Orok teh ngelai beureun ngirang hayang teu dilaksan ku bapana. Asa kajalanan mari ku aing mooh. Kita tuh pira keur ngirang hayang mangau dilaksakeun hakan kayaknya. Oh mah ka urang mana? Da orok ngawajar jeung munasabah ngalagi Kang. Gugusi ka karak nengtet huntu teh can gablek ngemekeun teu bisa ngalai atuh soalna. Jeletat-jeletit di jeletotan ibu ibi eteh nini kuing diwatosannya pangiring-ngiring teh keur mejeuna mumulesna teh. Cenah tapi paingan cek Kanjeng Rasul di mana-mana aya awe keur mejeuna mumulesna mangka ahli langit jeung ahli bumi teu diberi nyaho geudeung jeung leutikna ganjaran dirahasiakeun ku Gusti Allah. Taksi minang maruas kanya. Abi tahun 60 beuh. Si anyur cikolotok teh 5 kilo bidan mah. Hayang abidan teh kada ieu Kang. Mak parji mah beurang ya Pak Dide. Mak beurang jeung mak peuting hiji derong-reong. Nah, heujeun baturin ka baheureuh ge. Orok can nongtot-nongtot acan. Terus dibalur ku minyak. Beak minyak ku oli. Cek mah parji teh ieu mah taun sakina. Ujan sia sakina teh. Oh, geus keluar. Ora. Pamajikan mah biak tanageun orok can nongtot-nongtot acan bisi tiba-tiba heujeun. Ngajeung sakina. Geuning mah teu nongtot wae lingkit peuh sia teh. Mah kudu kumaha bukakeun tiungna, tiupna mun-munana beranjingnya. Dibukakeun tiungna, tiupna mun-munana. Geuning mah teu nongtot wae memang pentil. Mah kudu kumaha boga kolor 7 minggu cari seuseuh. Aya mana barako kadiekeun banding ku bau Kang mengek irung nu sorangan da. Mak ieu. Nya mah beurang gede ganyaranana karabauan karajana kuntal pintal teuneu dina pangamun we sengaja lep 5 menit korosot keluar. Matak bapak-bapak jisim kuring ngahimo ka bapak-bapak nu gaduh kolor 7 minggu cani seuseuh tong dikamana-manakeun eta teh ubar hese ngajuru Pak. Banding ku bau teu ngapan ngaheujeun mah. Gubrak teh alam dunia punten baheula di tampanan ku aya kandaras tarusan ka manini. Cuk saha ka masukin kaos ngarasa. Lain nyaho jeung ngarasa tapi aya bahasa jeung beja. Aing mah daripada hirup geuting mah kene modal beladin ayakan. Berarti taman ku ayakan. Resot ayakan taman ku maparaji dibikeun ka nini nya. Ku ninina dikenyotan irung jeung ceuli budak ngaguak pangeudana bunga saha. Bapak nu nyampe di bibir. Cek bapana teh mugi Gusti budak abdi teh sing soleh, sing rewok kana ngajinan si beuki kana salatna. Ari manehna taranya moal. Budak ngajuru teh sedep ka WC nya di bakantur si beueur-beureuman gurita teh. Baheula gurita manehna bisa manehna tinggal di sana. Bisa waduh. Baheula mah gurita teh tidak kata. Tina bujak, kayak bujak teh mana bisa ke bawah ya. Dari kamu wincakan baheula ka. Udah ngajur baheula bisa leumpang. Hayang leumpang dari acok-acok ku salahina. Sae punten tunya ngejublek tukangeun ka sulepet. Yeuh. 40 poe ulah robah ka. Paingan cek Kanjeng Rasul, sakabeh umat kami bakal disapatan ku kami, terkecuali harang disapatan ku kami jelema nu bedagung kan jadi ieu bapak. Ribu paha pamajikan ieu kecil 40 poe ka ulah robah baheula mah. Aya reungit kana pipi nguguruan ka salakina reungit beuleuh aku sah. Jisim kuring kana sama parigi mama berang naon sababna udah ngajero baheula ulah robah 40 poe simpel jawabna teh. Eta teh ujang bisi katawen di 40 poe na ku salaki. Tuh mata kolot baheula mah paralog teuing aya masalah deui. Iya maneh kan itu lu kurang diselesaikan ya. Komen atuh. Tak tengarareunna mah. Tapi urang sedang segitu. Kadaharan naon budak ngajuruk sangrai jagung sar kaca sok tos nama ini jagung jeung kaca ngabubuk beuing bubukan dari Bagikeun. naos geus disim kuring mah beurang jawabna bisi hees ti beurang sabab lamun udah ngajur hees ti beurang mata kawaris kana panyakit konengeun garis serek di partu huai cokot sangrai jagung nutung duruk bentar euy teh lamun tatangga orokan sok nemponya moal rantang nih rantangna mah luhur cenah nu bungsuna umur
bejana boga orok lah laga murang dia tak itu udah ngaju rumah parbi anak kan bisa kanap deh gak sabar poe apa poe awal laki bayu cowok hadirin kaum muslimin rek baheula rek ayeuna ibu bapak punten ngaran-ngaran dititipan urang kali ngajarin di bapak nah yang boga-boga manusia nya Pak amin mudah-mudahan para putra putri putu urang sadaya didamel kolmu orang kali nusoleh tur sore amin amin sababna saeutik jawabna teh sabab ka budak mah nyaah Pak rek tipe jeung potongan nu kumaha indung bapana rek tipe jeung potongan nu kumaha anakna dititipan urang kali mah nyaah coba teh kamari aya berita dina TV indung main anak bapak micen anak indung na jeung bapana goblok eta mah urang mah nyaah aja nya sok bisi waduh ieu ibu boga budak hiji rek ka pasar dibawa barang diteuleun melah sok dipoapekeun jeung kata tangannya euceum moal pere budak sageuna ka pasar hei bari di pasar luru naon boda euceum moal budak teh hei bari di panggung ku indung nih anak kacaha iya anak kacaha cek tanah kate panak sia eta opohan deui bani ku nyaah kan eta ka budak torojol bapak namil mangku cek bapak anak ratu anak raja mahnya anak raja nongtot leho disebut lagi Rasul Quluban nanti kembang surga akibatnya timbul ayat-ayat hayang boga budak anu soleh hadirin kaum muslimin detik deui kumaha bentuk budak anu soleh Rasul mengatakan idza wulida alwaladu falyusin ismu bapak ibu lamun hayang boga budak bedituna soleh bedina bener ngaranan ku ngaran anu alus ka Abdulul asma Abdullah pang utama ngaran da Abdullah di ngaranan ku indung bapana Abdullah cicingnya di kedung girang geus badak teh uabna tinggal uluna ka oh, mata jaga dia mah kiamat cek Allah Abdullah Abdurrahman baru asup ka surga Mang Ulo jeung Mang Oman teu turubun di abdi aya di ngaran ke ieu mah teh Jang Ridwan kalau teh malaikat Ridwan kayaknya da geus badan eueureudna tinggal wawana Kang jadi ka jalan jadi ciwo ari punya kadua lamun hayang punten soleh bede itu bener beh dieu budak urang kalian di ngaranan eusian otakna jeung sieuran aku ilmu pana mujape pamake nu patari sieuna masalah pengetahuan sakolahkeun di dieu parekeun sakolah Allahu Akbar subhanallah da teh disalahkeun bapak guru abdi ngomong di kepala sekolah da kumaha atuh rek bisa kuman Kang anak urang ieu teh sakolah teh penting da bapak ibu ngagengkeun budak subuh kumaha budak sakolah tuh lain budak salat henteu Kang budak sekolah sadangkan ayeuna sekolah teu patah digeunggeun duh eta jeung bapana udang jam 7 nu diorek naon ayeuna budak HP Allahu Akbar subhanallah teh kumaha ieu hadirin kaum muslimin nomor kadua lamun hayang boga budak beh dituna soleh beh bener eusian otakna jeung sirana ku ilmu panu jampe pamake nu patali sieun masalah pengetahuan agama pasan keren ngan kerjawan kiwari ibu bapak isim geuning teu bisa nih di Cikalong ayah budakna daek masantren sekolah teh ujang seolah masantren mending kadeh ngojek kolot ayah bu kolot dia masantren budakna moungeun ayeuna kitu Kang benten zaman kapungkur abur-aburan masantren ayeuna mah Kang abdi teu bisa ngawibisan budak budak tilu Kang panggerina awewe di pasantren kun kabelah kulon balik ceurik belah kaler balik ceurik ka papai ceurik krek barehan balik biak dukun 17 teurik keun paneta hayang naon hayang sakolah sih bener nyaina teh tadus bini mah nu ana sing soleha barangkali abdi pangageungna damel ka di rumah sakit Hafid jadi perawat panggeurisna ulah di Hafid iwatu budak abdi udah cek bapak mudah-mudahan sehingga keruminan itu kan bisi bapak orang dia boga anak lalaki Kang dan kawin orang bewesanan yang abdi Kang ayo bener info abdi mah syaratna tapi nu penting mah daek salat jeung daek ngaji Kang bisa ngaji mah hese lah daek salat daek ngaji cukup bisa gitu ge ngan saeutik syaratna budak bapak guru dada kasep meusan sabab budak abdi geulis henteu eta Risi gaduh masuk kayak itu kaci kalau abdi rarasan yang bebisan jeung urang kedung girangnya anu kadua anu katilu masandren di Batu Puru abdi kantos Kang kadongkapan ku tamu dulur keneh dulu abdi budakna bapana cek bapana kieu jang sia ulah masantren mending sakola
tong dimeuning-meuning atuh di urang amok tah. Jangan sia ulah masan teh mending sakola. Di mana geus sakola sia boga ijazah, geus boga ijazah sia boga gawe, geus boga gawe sia boga duit, geus boga duit sia nyatu ceuk bapana urang nangtung ka amok tah. Rekrut harita urang tah. Tadina mun erek nang ulah kerugi lah sebenarnya. Mang istighfar, mang. Tapi amang aing kaluaran SD, ijazah SMP boga, SMU boga, kuliah aing pernah bisa beli mobil aing ladang haji, bisa beli sawah aing ladang haji, bisa ka Makkah aing ladang haji, pernah nyenung opat ngan teu aman aing ladang haji. Pasantrenkeun jeung sakolakeun. Ikhwatul muslimin. Menurut pengetahuan umum, lamun nampak pak itu abi jeung carita teh jalma langkung sinas sajam setengah sok muda daripada mudanya kan. Cek ajengan cek ye cek sati lamun ngaji penting teuing maka kaberangan salat subuh goreng ngaji ge tanya teh kajengan aya bisi waduh. Kateleuh cek adat lamun nu baca geus tirat-tiret tidur nu ngadengikeun geus heuai 3 eta teh geus eueuh kasaimbangan kudu buru-buru eureut buru-buru atuh ceger halah. Kaopat ikondang kandak sohor teu sohor mahal murah di kampung di kota da baca mah 2 Kang. Hiji salajengna alila kene eta. Kadua rupina sakedal cekap cak urang tunda di Hanyuang siang urang teu di Haneureum sieum pargi nyokap ulang. Mudah-mudahan caresan simpeuring akur jeung paribasa saponok-ponok narok raktang tu aya gunana. Mudah-mudahan we dikawin tugikeun kahit caresan simpeuring sing anu maslahat manfaat barokah khusus kaji simpeuring umum ka urang sadayana. Ditutup baik robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Amin. Wa baligna Ramadana wa hasil maqasidana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengawasan parantos Jamar Muda di Cikalong Kulon. Gua nontonin. Aya. Saurang urang mah. Alhamdulillah ngaturkeun nuhun ka Hinal Kirom parantos ngadugikeun mangrupi-rupi ilmu ujangan ka urang sadaya. Mudah-mudahan nanupi hal ilmu anu ka urang sadaya didugikeun masing urang sadaya tiasa nyarepna, mudah-mudahan urang sadaya masih tiasa ngamalkeunana. Hadirin muslimin wa hadirat muslimat. Assalamualaikum. Nyata